prosesi pemapagan pengantin disiarkan langsung dari Gedung Aulia Hall Center dari Sanggar Karawitan Sunda Panghegar, Nenden Parvisa Profesional Make Up, dan juga Sanes Project Wedding Organizer Wilujeng Nyaksing. Batur jenuk mangkaweru Papayung Agung manjuk saestu ngemban mapayang naratas narajang atas prosesi pembagian kesumpingan dua mempelai di kawitan. Gusti Maha Agung Maha Welas Maha Asih kagungan alam sakabeh ariran anu sampurna nu musikeun bumi langit madep ka alam bager gandrung Allah Ta'ala Lungsur di kahyangan papayang Rang urang jajak urang sadayana. Isinkeun kawa aduh sun apunten anu kasuhun hampur anu dipimaksan wa ngareng kenek di payon lain ojo briata kabur siking bunga ieu teh rena ijo bismillah rek rumah tangga kareus wa kabingah ieu teh
kami kakarak ingat ka siamu. Lulu. Pun bojo. Nya ka mana? Buka ke si bebe hayang yang sian icuna. Cenah bismillah rek rumah tangga. Alanya. Luarang nyusul ku aki teh. Palang siang sian sasam ka mana karep. Moal kitu ke nonton jadi sisi. Video. Aduh, sanis. Ari sugan teh siamu, anu jelema gadis kene, gelis. Oh lain ieu dewek apal ka pamajikan. Palang siang ka mana karep. Moal kitu nonton di bali dia. Bisi di bali dia nontonan. Aduh, sanis nu yogenan. Gumulang denok. Denok nu ieu mah gumulang. Obe, ka mana ari siamu? Amu. Abah, hello, Abah, hello. Alah. Teh hariwang aya nama ini ditinggalkeun. Zaman modern ini sekarang mah sudah pakai Android. Geus pakai iPhone. Ari Nini di mana? Ieu apanan ieu ambu teh ieu di jalan gede. Ari Abah di mana? Baru kakarek lebih ka jalan gede. Sok wae ieu atuh geura gancangkeun ieu raja geus rendengan. Sok di jalan gede ka belah kenca. Kenca? Tuluy ka belah katuhu. Ka katuhu. Tuluy lurus yo. Assalamualaikum Abah. Olo itu. Si Abu kurunyung di dapur. Siya datang. Kasabalan. Wait. Adio. Uno itu. Kalingkang. Yo. Ayan. Ayan kasabalan. Dah rame gini geuning Abah. Adio sete. Ayo, kasabalan sedekat pamajikan. Allah, menehayang di kanong. Allah, dangdam juga nate kaki. Aduh, Abah. Keheula, urang rarine heula. Ini heula sakedeung. Geuning ieu teh meuni rareuwas ambu teh. Ulah rewas-rewas. Sidik urang teh boga kabunga. Leres. Icu urang bieu bismillah rek rumah tangga. Urang duakeun kurang. Leres. Urang hibur kurang. Urang bagiakeun kurang. Leres. Nini, Kumaha? ari nyamare matuan ulah dihareup. Ulang isinkeun. Siap. Sok dilatih heula ku ulang isinkeun nya sing alus. Siap. Hiji. Dua. Tilu. Olo. Jika entok depak pamajikan dewe. Ari Abah kalah najong bujur. Lain nu eta. Anu nyuna sia anu nyuna. Anu nyuna. Sok. Bari ngawi yuk sekali deh yuk. Memeleser. Aya naon? Dewa pisan. Daya jaman kesakit. Olo. Kenapa payun yo? Sini itu. Ayo, olo, sini di kalah joget tataga. Kasabalan si Abu. Hadiah Abu. Jeung war joget mah. Olo, Kapan urang kasabalan si Abu. Ola itu, si anak aing. Olo itu. Ilah. Itu. Ayo ini udah papakan. Ayo, Allah ya. Ayaka, apunten anu ngasuhun. Haturan wilujeng sumpi, haturan bagia enggak, bagia
suami pengantin istri pamengget ngajatuh rami baheula mah lelenganku ayeuna garung jengku geus dendengan panganten istri pamengget ayeuna geus ngalaki rapi haturan wilujeng sumpi haturan bagaya lenggah haturan lenggah wilujeng sumpi haturan wilujeng sumpi haturan wilujeng lenggah haturan wilujeng sumpi kasadayana haturan lenggah haturan wilujeng sumpi haturan wilujeng tepang wilujeng tepang. Tarian persembahan dari Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya wilujeng nyakseni. Bebarengan seuyuh undangan pangkihu bato balakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'a fa in khiftum Allah ta'dilu fawahida prakgerak tingkah ABBCD Habib cintaku anjir 2 tinu tapi kaopat kita aja lamun sanggup jeung adilna lamun sanggup jeung adilna cukup hiji kalayan sing gumati
hadirin yang seperti yang terhormat Bapak dan Ibu juga kedua mempelai yang terhormat keluarga kedua mempelai, kami dari Sanggar Panghegar mohon izin untuk ikut bergabung berpose berfoto bersama keluarga. Ini adalah merupakan satu kehormatan bagi kami yang tiada hingga momen-momen di mana hari ini kami bisa bekerja sama dengan Bapak dan Ibu, dan kami pun bisa menampilkan yang terbaik buat Raja dan Tuki hari ini. Yo, di mana sanggar ini ya merupakan sanggar yang berada di kota Tasikmalaya, merupakan sanggar yang terpilih yang ada di kota Tasikmalaya, yakni ini juara ke-1 Seperiangan Timur hari ini hadir bersama kita sekalian. Terima kasih kepada Sanggar Panghegar. Pemotretan dari Sanggar Karawitan Sunda Panghegar hari ini alhamdulillah sudah dipercaya langsung oleh seluruh keluarga. Boleh beri tepuk tangan untuk kedua mempelai dan juga seluruh keluarga Sanggar Panghegar Kota Tasikmalaya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, dan berikan tepuk tangan kembali untuk Sanggar Panghegar dan Nenden Pervisa Sanders Project. Tepuk tangan. Terima kasih untuk Sanggar Karawitan Sunda Panghegar yang hari ini kerja baik kerja bagus. Terima kasih untuk seluruhnya. Ibu bapak yang kami hormati.